teh kan keluar hayang ninggal teh ngari diriung bot teh hiji-hiji beunang. Jadi istilahna teh kasurupan masal. Saja berajam itu Pak penurunan. Lamun nya di emut-emut ku abi gitu, mun di emut-emut ku abi sekitarannya kurang langkung 15 siswa. Istri sadaya nata tapi Itu istri pameget bahkan aya murid pameget anu nya tiasa meureunnya tiasa ngobatan meureunnya tapi teu kirang terang si murid eta teh kalah ka hayang nyageurkeun anu istri nu pertama. Ya, lain cager kalah anjeunna teh. Oh, kacanak deui kasurupan. Wah. Abi teh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya HP-nya set. Tepang deui sareng abdi masih di Hormet Horor Komedi episode 2. Nah, episode 2. Jadi Hormet ieu mah nya naon sih Hormet teh? Nya horor, ai horor teh naon? Nya horor teh anu teu bisa dirasionalkeun ku otak, ku akal eta disebut horor. Cek abi. Tapi beda. Hah? Anu morosot? Nu morosot mah kolor. Nah, itu ganteng. Anu tunuh wae Tama molor. jadi itu naon kita acara naon sih? Pokoknya mah gitu kan. Nah, acara kedua episode kedua alhamdulillah orang kasumpingan kita mungkin bakal diedit orang kasumpingan wargi di Tasik kalau resan dongkap ka dieu ngahaja kumargi seueur carita mistis da wajah nage tos mistis. Kang bintang tamu nu kadua nyaeta Kang Sony Purnama Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, Riki. Kang Sony. Kumaha Pak Riki? Kantenan banyak upami jalmi mah hirup pastinya berdamping-dampingannya. Nuhun. Aya Adam, aya Hawa nya. Iya. Aya Sony, aya si Teteh nya, aya Diki, aya pamajikanana. Gitu. Kantenan kan aya nu hirup mah jalmi keneh mah masih tiasa katinggal gitu nya. Nuhun. Anu teu tiasa katinggal teh utang Utang teh tiasa katinggal eta. bayareun eta mah. Utang mah lain tinggalin. Nah, ayeuna mah urang nyaritakeun cenah Kang Sony teh gaduh peristiwa anu memang teu tiasa dirasionalkeun gitu. Oh, Tah, urang dangukeun wae caritana mangga Kang Sony. Aduh. Ya, ayo cerita horor jadi inget karena kolor. Gak bingung gitu tuh. Di mana mimitina ya? Definisi nama ya, definisi kolor, definisi horor. Ayo horor teh beren dan ningali dina macam-macam dina artikel ngarana horor teh anu jadi situasi yang menakutkan merenya tetapi tidak masuk di logika meren gitu horor teh nya. Terus anu ya yang menakutkan meren gitu. Nah, meren anu diceritakeun mah anu hororna berhubungan jeung hal anu gaib meren gitu nya. Anu soal padiki tadi kan udah jelas hidup orang berpasang-pasangan, aya langit, aya bumi, aya peuting, aya beurang gitu. Nah, da makhluk Allah teh meureun lain manusia jeung tumbuhan jeung alam dunya ieu meureun aya deui, meureun gitu anu gaib. Nah, anu gaib teh cenah malaikat meureunnya. Aya deui jin meureun gitu. Anu aya deui nu maha gaib. Allah teh maha gaib eta mah. Da aya sarupaning makhluk anu terang ka anjeunna meureun kecuali meureun Nabi Muhammad nya dina Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an mah tos dijelaskeun ya Nabi Muhammad teh tos patepang meureun jeung Allah dina ngadus naon teh Isra sareng Mi'raj tama tos pasti nya. Nu lain-lainna mah meureun teu ieu da Allah teh maha gaib. Da aya oge anu berdampingan jeung urang meureun sapopoe di alam dunya gitu meureun nya. Bahasa hijina jin gitu. Panginten pengalaman abi lain
sosok Jina gitu, tapi pengalaman Dina nya teu masuk logika teh gitunya, tidak masuk logika, saur carios ti batur begitu didinya teh aya jin gitunya, aya ikut campur tangan jin ya. Kayak jin Pasik, meureun aya jin Islam, da jin sarua juga bangsa urang. Nya aya manusia Pasik, meureun aya manusia Islam gitu. Kitu tadi ki meureun nu rek dibahas nu hal gaib teh. Tak perkawis ceramah gitu. Sanes ceramah sanes. Sanes ceramah sih da. Saya mau tadi anjing-anjing gitu. Saya mau tadi kadang-kadang ceramah. Nah, yang pastinya tos ngakosan kan. Ason teh gaduh peristiwa anu di mana di Tasiknya nuju ngawulang di sekolah di ditu ya di Tasik. Nah, kang cerita lengkapna mangga Kang Son. Jadi awalna kumaha eta teh? Jadi kieu badinya di awal nama merendah tapi karasan di itu teh janten pembina pramuka. Dikasih tugas kanggo ngayakeun perkemahan masa tamu. Jadi dipercayalah supaya ngayakeun acara perkemahan masa tamu. Nah, rapat we jeung panitia sadayana disetujui salah sahiji tempat. Nya eta tempatna teh Situ Gede Tasikmalaya. Padiki amang ka ditu. Ayeuna mah tos sae abi ningali dina web namanya teh. Teh kapungkur mah masih keneh nya masih keneh belum tertata rapi. Ayeuna mah alhamdulillah nya ningali dina web mah meni sae kitu nya. Tos lumayan tertata. Nah di Situ Gede di Tasikmalaya, abi teh camping jadinya. Camping. Nya anu ngaranna camping beureunya aya sukana, aya dukana gitu eta mah. Laki-laki abi bade dipotong heula teh. Maksudna teh kan camping tamu no? Perkemahan masa tamu. Nah, anu janten peserta sareng panitia teh tangtosna anu warga sekolah. Mohon warga sekolah. Baik panitia nanti guru, peserta nanti siswa. Mohon. Upami ti payun panitiana sabaraha jami? Abi teh panitia guru teh hampir 25-an. Ya, dari mulai kepala sekolah sampai ke pembantu acara. Pembantu teh sekitar 25 orang. Terus pesertanya semua kelas 1 yang baru masuk peserta. Terus panitia tambahan dari OSIS dan gabungan OSIS dan Pramuka itu semua anggota OSIS dan semua anggota Pramuka gitu. Jantan upami ieu mah umlayan seueur oge pesertana. Seueur, abi teh ngadirikeun tenda teh kanggo peserta teh hampir 13 tenda kanggo peserta. Terus anu barak 1, anu tenda ageung dan gabur. Kanggo panitia peleton 1, terus peleton hiji deui kanggo panitia sareng guru-guru didinya gitu. Dan hampir 15 tenda meureun di lokasi eta teh gitu. Itu adiki. Nah, anu kajadiannya ieu mah duka rasional duka teu. Masa acara kejadian mah aya acara heula meureun nya. Nya aya acara. Ya sapertos mah acarana sapertos teu bilih ti sameme kejadian oge atau saya nu internasional gitu kan. Nah, akang teh angkat heula meureunna. Angkat di sekolah nya biasa pagi-pagi dongkap ka dinya ngadadikeun tenda ku masing-masing peserta terus upacara pembukaan. Tah, upacara pembukaan teh jam 1 siang. Da ngabereskeun tenda teh dugi ka lohor ku abi dikasihan lokosna teh. Ai punten ai lokasina eta emang Situ Gede teh tebih ti warga atawa nepi caket. Padempet. Oh, sareng warga geuning. Sareng warga padempet. Janten henteu tebih sareng warga teh. Da non teh model trekking oge nya kadang masuk ke lembur warga langsung gitu.
Jadi situasi nama kita teh di atas bukit gitu, jadi lain bukitnya tapi di luhur ya, situ nah di bawah ya kita mah naik ke luhur gitu. Tadi luhur aya lapangannya, lapangan sama model taman gitu tapi lapang ngumpul gitu. Nah itu dipakai diangge, iya nanti diangge perkemahan di panggarna aya musola kecil gitu nya, aya warung hiji di dinya gitu tos gitu bagaimana. Nah tos acara pembukaan Dabu satu terus persiapan persiapan nanti kegiatan musola jengna terus upacara pembukaan teh. Nah guru-guru teh abi guru-guru sareng panitia di siswa nyana nongkrong di warung tadi teh warungnya kali dia teh aya mah hamparan saeutik terus gawir ka ditu teh. Gawir gitunya, gawir da memang urang kan aya di luhur gitunya gawir, tapi gawirna teh juku tungkul gitu, eurih lah istilah nama kebon ditu nanti. Tager ngarobrol di dinya teh. Eta mah duka teu aya nu ningali, duka kumaha teu apal jolna ti mana nanti jadi aya oranya. Aya orai ngaleor di hareupeun riungan urang teh. Oh, kana tengah riungan. Ya jadi urang keur ngariung ge teh jadi keur ngarobrol kumaha ieu acara gitu kitu kieu na teh gitu nya keur ngabahas untuk malam memangnya kan anu rentangna malam gitu kanggo menjaga urang kali. Ngaleor si orai teh gitu. Teu apal ti belah mana ti gawir belah mana gitu keluar. Pokona mah aya ngabat ngaleor gitu. Itu ngaleor. Awak nate juga si orai nate awak nate juga nunggus ayam menang nenggel, jadi nanti si kulit nanti nggak melepuh gitu melendung gitu si orai nate dina ini melendung itu juga ayam tapak nenggel tapak nenggel. Nah baru teh tadi nama gara ulah cek saya teh ulah ditarik ulah digebukan saya teh nyokot tangkal sampe nya naon awi ditekan ditewak istilah nama ditewak ngeureun ampura bisi kaganggu wabi ngobrol we gitu ngobrol ka anjeunna bisi ieu malahan mah jadi tiga orang naonnya rek obrol ngeureunnya dari sama meh ditewak teh mancer ka jadi ngaluarkeun zat jiga kobra geuning tina huntuna teh ngaluarkeun ieu tina mulutna teh cairan cet kena kacamata guru nyerekan guru lah Pak Lanto ada kena kacamata gitu untuk udah kena kacamata untuk kenapa jadi juga orang kobra mah ka dieu bade kieu kieu tah si ieu na teh si huluna ieu na teh huluna teh kieu tah ieu mah ka dieu si huluna teh ngalebarna teh ka handap jadi ka dieu tah jadi jika anu geus di lamun dina Tom and Jerry mah nya geus kacepet ku Lanto jadi ka dieu si jiga landak kieu tah jadi meberna teh gitu ya geus lah saya teh da ulah diteunggel cek ngomong tewak we ditewak hampura ngomong heula sama hampura bisi kaganggu bisi kumaha rek dipindahkeun heula gitu. Saya teh ngobrol jeung Indit teh. Itu di kumaha si orang teh Indit na teh ka kita kan gawir pada gitu tentunya tak ada teh leuweung deui gitu leuweung sawah gitu nya jadi kebon sawah nah disimpen ka dinya ka handap simpan sok Indit si orang teu apa bertanda naon waktu eta mah seserian we gitu nya ngobrolkeun orai datang ting leor ting ti mana teh seserian da teu apal ti mana si orai teh memang jol-jol ngaleor jeung deui tinu loba jelema teu apal bijil orai eta ti mana nya kun minimalnya urang mah tahu di mana sekolah gitu minimal lamun ti nagawir meureun urang teh nempo ti nagawir gitu nya ya mah jol ngaleor gitu we karup jadi bingung ya oleh di mana apa ti dapur anu dagang teuing gitu kan itu dagang orang di luar gitu cari cenah teh seseriana biasa harita mah pokona mah dugi ka netepan magrib teh urang teh netepan magrib nya netepan magrib berjamaah anu teu ieu karena kan aya panitia kan jadi teu bareng seksi dokumentasi salatna di itu di mana teh di musola
anu alit teh musola anu. Nah, alit lah musola teh. Jadi ya bukit itu tempat perkemahan teh kabahan lapsa itu musola kecil gitu. Jadi panggung keneh masih keneh ku palapa harita mah. Palapa kai gitu nya teh panggung. Anu depan di dinya anu sanios panitia anu lain nu dokumentasi anu teu tiasa sareng karena berjamaah di tengah lapang gitu. Tah tos gitu sama maghrib tos maghrib deh tos netepan aya acara cerdas cermat susurian nya dugi ka api unggun wah beberapa takan segala disebut barudak teh anu happy we pokona mah nya anu happy sagala rupa malahan mah cangtos ngejailan heula budak abi teh da si budak teh ulang tahun sumputkeun hiji si anak bimbingan teh. Jadi Pak Diki misalkan ngabawahan 10 orang. Tas Pak Diki teh ulang tahun. Si budak 10 orang saya cokot disimpan kan itu ku saya teh kalau cicing mana mah di warung gitu ulah kalau luhur. Di jailan pokona mah disiksa di pokona mah dugi kacurik-curik gitu si budak teh ka mana eta budak setengah puting eueuh curik we si pembimbingna teh ngeudugi saya teh diheureuyan ku saya ku Pak Kuswanto sadaya guru we diheureuyan da ulang tahun. Dugi kan nya peserta dikumpulkeun, dikaharupkeun manehna teh ku saya teh nya disia-sia di maneh-maneh malahan aya anu nya biasalah nanti jika di PA gini dia di PA lah gitu nya di si pembina teh wah anak-anak pada kakak saya mah tidak ini warsep pokoknya mah gitu garandeng marijah we pokoknya penting eta teh marijah bro doge ka manehna teh nya urang teh mau poe ulang tahun nya di Banjur nya di segala rupa ngeureunnya geus happy sekitaran jam sabaraha jam 10-an 10 malam beres api unggun tapi nya jadi entos ngajailan budak terus ngayakeun acara api unggun beuki meriah kan malam eta teh nya api unggun memang abi ge sempat diperingati bari ku warga sana. Janten anu salat sareng mulang kali tadi di musola kada cenah bilih bade nyenget api unggun ulah jangkung deui gitu. Nya biasa we lah api unggun biasa. Ari abi kan biasa di mana-mana hanya api unggun paling dinanteuna 1 meter gitu nya. Da suluh geus kagok meuli sakolbak gitu. Suluh teu ditaroskeun habat ulah nyangung-nyangung henteu ditaroskeun teh bisi karena di luhur aya kabel memang aya kabel listrik. Oh bisi kana kabel listrik. Memang diturunkan kok abi kan biar 2 meter jarakku lah jika anu di sareng video kan abi turunkan paling 1 meteran teu dugi seuneu teh teu dugi kana kabel penting gitu hitungan teh pikiran teh kadinya we buat api unggun api jam 11 tos di piwarang masuk si peserta teh tinggal orang nuju biasa gitu ngarobrol biasa supaya tegandeng supaya kalau dar teh karasukan hiji wah tin kuak eta nu ngareum dina api unggun teh ngajlang kana tenda meureun saha istri heula istri tanu pertama teh istri nama kirang ieu ngan wajahna mah kabayang nama hilap deui tah nu mimiti ngagote eta istri eta wah pokona mah geus ngomong segala rupanya wah gogoronjatan dicanda keluar si istri eta teh nya ada panginten nya aya guru-guru sanes anu langkung ge guru PAI guru ieu nya dilareskeun apa pokona mah nya tah tidinya teh lain kala dilareskeun teh lain kala bener malah ti tenda nu sejen teh kan keluar hayang ninggal teh ngari diriung bet teh hiji-hiji beunang jadi istilahna teh kasurupan masal saja berajam itu Pak perlu dengarkan lamun nya di emut-emut ku abi gitu mun di emut-emut ku abi sekitarannya nah kurang langkung 15 siswa istri sadaya nata itu istri pameget bahkan aya murid pameget anu nya tiasa muridnya tiasa ngobatan muridnya tapi teu kirang terang si murid eta teh kalah ka
hayang nyageurkeun anu istri nu pertama. Iya. Nya lain cager kalau anjeunna teh. Oh, kacanak deui. Kacanak deui kasurupan. Wah. Abi teh dah hayang seuli bari kitu nya aya nu ngobatan anu gitu. Da walau alam abi teh terang gitu nya. Tah si budak eta teh wah geus kumaha pencak silat karut. Geus kieu bari sila. Wirid itu nya. Kayak gitu kan. Lah, biasa gitunya juga keluar jurus-jurus. Saya teh surina teh itu naonan budak. Padahal kelas 1 ya teh kelas 1 kan caritana teh nya anjeunna teh biasa gitu. Saya mau nanyakeun teh, ari eta hiji heula. Hiji. Ngaremetna langsung atau hiji-hiji? Hiji-hiji. Tak anu kaduana teh anu lalaki nu ieu anu erek ngubaran tapi murid lalaki tapi erek ngubaran anu kahiji kan dicanda kahijireun api ungu ditu nya api ungu di Banjur we pokona mah da barudakna riung di Banjur akhirna mah tah ieu teh nyageurkeun eta wah kitu anjir. Nah tah sanggeus gituan mana teh ngadeuketan meureun nya jadi istilahna mah kumaha nya. Da abi ge alamnya naon anu digawe ke budak eta. Digitukeun ka awewe nu kasurupan pertama teh kalah ka manehana nu ngajeleng gitu. Oh, jadi manehna nu mental. Gitu. Mental. Itu tapi da mun dikira ngajeleng ka tukang meureun-meureun tenempo untung ruhai teh geus di Banjur. Lamun teu di Banjur meureun jeung ruhai we digulung budak teh meureun. Jadi istilahnya mah mental gitu kan duka ngajeleng duka kumaha kan aya abi mah logika anu mainannya da gitu bet jleng ka tukang si manehna teh tah si budak ieu teh kasurupan nu kadua nu untuk ngubaran teh wah malah kikituan karena gigireun ruhai teh itu wah diga pamacan urutnya namun ieu itu teh beuki riweuh jadi duaan dan itu lebih ambek di teh anu lalaki eta jadi lebih histeris dibanding anu awewe nu pertama leuwih edan jadi juga mun ceuk anu aya di dinya macan apa macan itu jelong ka ditu karena ruhai ge jelong ting panaseun ting teu meureun masing ieu ge ngebul keneh masing di Banjur ge teu sadar teh teu sadar teh jelong ka ditu ka dieu tah eta nu riweuh mah tah didinya eta nu lalaki kasupan hiji-hiji pada caplak goak curig manual ngegrowok aya nu curig aya nu nyumput anu jadi nyumput kieu dah jiga budak leutik bade ge tapi sieun keneh grup itu jadi kumaha si budak teh kasurupan urangnya bade ge nya kasurupan tapi cicing cimutnu tapi sepak jadi kieu aku gitu teu gerak teh kumaha kan kosong tatapanana tatapanana kosong tapi di urang teh bagi cing budak teh tasieun keneh eta saya mah gitunya saya mah geus pokona mah riweuh we harita teh itu saya teh pernah pemikiran kan jadi nyata apalah jadi nanti kekosongan bener nempok ka dieu ieu gerowok itu curig itu nu cicing we cinut-nut diga ya ini teh saya teh ka tina hamparan teh bisa deui naik ka luhur tina hamparan nu tadi caketeun warung teh caketeun tenda teh di dinya lapangan teh bisa deui naik ka luhur aya tangkal jati gitu nu daunna rumbak teh tangkal jatinya teuing teh apa daunna rumbak duka eta nu daunna rumbak nu bae dituna tangkal caringan cicing di tengah-tengah cicing aya mah meunang setengah jam tigahanan tinggarwa tapi tanya lain ieu maksud namanya miris gitu nya sedihna kunaon soalna ieu acara abi anya nu boga maksudna panaung jawabna abi gitu ieu teh ini karena kunaon gitu aya anak juga gitu tapi pun tara dipotong pas menuju kasurupan masal aya nu milari warga atanapi orang sekitar anu tiasaan aya ning milarian kuncenna karasan nuju teu aya harita teh nya tabu 11 12 teh teu acan nuju teu aya lah nuju keluar ka mana kirang-terangnya
ta saat tos abi ngarnung gitunya di luhur teh bari ceurik cileum bae da mun nempo budak ting awur-awutan komo tah nu lalaki nu tadi padiki nanti nu lalaki nu kadua teh cenah mah bisa gitunya cenah mah bisa akan ngalurkeun pamacan lain ka batur kana awak dia itu kertihan tadi ngalain sedih itu mohon di luhur teh nya saukur melas itunya bisa ya naon gitu. Oh ingat, tak ingat teh di luhurnya ngalamun nih mana bahwa orang itu tadi sore teh ngelingan ka urang. Bawa iya mah gitunya. Kalau memang orangnya sempat nyemprot terus awak orangnya kan juga nunggu ditenggel gitunya. Kayak getih lah keluar detik saeutik. Si budak teh dan si budak anu kasurupan kedua mah teh bareureum badegi jadi tepak poetan soranganana ka dieu nya terus ngalamun sekitar setengah jaman lah ngalamun gitu napakuran naon itu naon gitu bari di situasi di handap apa masih kene iya jadi guru teh malah aya nu hiji-hiji ngadampingina teh gitu da guru nu penting mah salit guru istrina mah anggar we anu istri nama parulang gitu laki nama ditangani salit-salit malah aya guru nu teu percaya nggak usah dituin itu hari tertenya saluran nabi lah pangkat di wakil kesiswaan gitunya tapi istri nggak usah dituin itu pura-pura gitu tapi tidak mau dipikir pura-pura gitunya bugi kagetihan terus lo tapi kalau baju lemah terus loba nu kasurupanana gitunya heboh kana mah hari teh ta abi turun teh ngisa limaan lah 5 orang ngejeung anu pertama mah cager goak gitu we nu pertama mah tah abi teh nabakuran turun ka handapnya mat ngaos abi teh ngaos naon teh nya al-falaq al-ikhlas jeung kul huwallah naon teh Anas al-ikhlas al-falaq tilu eta salami tilu balikan terus nanti sedekah Fatihah ka karuhun anu aya di situ gede nya khususna di anu di katempatan ku perkemahan Nabi itu turun ka handap masihkeun we di pasien minum anu opat teh masih tinggaroa masih kasurupan masih minum anu diloncatkeun lah anu dibalangkeun lah si cai eut anu dipasieun ku abi teh dibalangkeun anu di ieu tapi teh ditelep geuning diburakeun segala rupa we tos we ieu mah terus tinggaroa tah hiji anu lalaki eta mah dicandak ku Pak Puswanto nya ku Pak Puswanto dan anjeunna nu langkung senior di abi meskipun abi nu janten penanggung jawabna eta anu abi mah indit ka warung anu parah anu pangparahna anu pangheulana anu mimit nu istri teh anu nu eta adiki ningali teh wae geus digulung ku tiluan meureunnya saya murid senior alumni meureun alumni tiluan cara mulang kali misalnya tos di rariung ada cokelan lungun atau nyong utama di warung posisinya di warung eta cara kelan kumaha nya karena ku abi turun ti luhur tos sedih gitu tos sedih ngeratapan dia tos sedih jual kalinya itu jadi sedih bari dongkap kanu kasurupan mimiti anu pertama di warung jadi sedih da karunya mun geus diubureun gitu nya panon nu geus jigana teh embung peureum meureunnya bolotot bolotot terus meureunnya bolotot teh ge dan sedih nanti ya geus kesangan segala rupa coba dicekelan dikreket itu bareureum dicarekelan da bakatku dicekelan teh bareureum teh nya bareureum si budak awewe deh nah abi teh lepaskeun cek abi lepaskeun tah manehna teh reureup pas disebut dilepaskeun teh reureup ngajeleng ka abi ka dieu teh curik ngagoak dina lagunan dina jadi posisina teh si awe teh kieu tah si muridna
Beuki ngagoak bari ceurik tulung gitu bah abi teh beuki sedih teu apal ti mana teu apal jujuranna abi teh langsung adan we. Oh, spontan ya teman. Jadi spontan langsung adan langsung karena ceuli belah katuhu. Jadi posisinya ka dia, jadi ka dia abi adan. Gitu. Kudu diadankeun teu teh. Oh, ada. Sekalian adan. Jadi kalau bayangin ada hari tadi ada nantinya ada dari sedih terjelas itunya ada. Dan ada Allahu Akbar anu ayeuna. Oh, lain. Oh, no ayeuna teh. Biasa ada nama itunya. Adan biasa timimiti Allahu Akbar dugi ka la ilaha illallah itunya. Tapi bari sedih jadi dugi ka abi oge nyurutkeun cai panon. Dina waktos adan eta teh. Asa inget ngadanan pertama budak lahiran rumah gitu bari cucut gede saking kunya anak ka budak eta saking anak ku ka budak eta gitu abet tah saatos terakhir lapan la ilaha illallah si budak eta teh nu tadi bolotot langsung beureum langsung lulus teu dikukumaha sugan dipencet anu kan tadi nama anu mencet jempol lah anu mencet jempol suku jeung segala rupanya ada anu terangkeun anu bari saeur sesuai dengan kemampuan dan psikologi nama tah pas jalan lulus si istri eta teh maka surupan teh gitu tos lulus jempling di bali ditu anu dina tenda teh jarang beli anu di luar tenda anu opatan jadi opatan deui jempling tos akhir lapan la ilaha illallah teu kalakan pling kan 15 jalmi anya anu adongkap deui tos ngaranung teh nya 5 jalmi 5 jalmian lah sekitar 5 jalmian ta anu 10 jalmi damangna kumaha eta dikana tendakeun atau sadar sadarna kumaha gitu ya eta kudu rencangan dia rencangan eta mah duka kumaha lah apa dari weuh nya kudu rencangan anu sadar dipisahkeun beuki eta mah aya diturun ka handap nu aya ka warung eta minum aya nu di tenda da alin ka handap aya nu di tenda wae tapi di baturan ku lanceuk-lanceukna masing-masing gitu ku senior eta mah jantan nu 10 matos berhasil nuhun eta nya 15 pas la ada la ilaha illallah langsung sadayana la ilaha illallah sadayana gitu hari ini ya jadi abi sanes percanten abi tiasanya sanes percanten tapi da pitulung Allah gitu ku pitulung Allah ku urang ikhlas mentana kunaon abi harita menta karunya anu jadi budaknya gitu jadi prinsip abi mah ka budak ini meskipun di Tasik kayak di Garut oge sami gitu nya di sekolah anu ngaranna budak sekolah gitu komo di abi ngajar di lebetna ku abi dianggap budakna gitu kayak asa atosna beres sadayana hari kuncena dongkap tuh tah atos repe dongkap kuncena gitu dongkap namanya dongkap teh aman dan dia dongkap mohon aya peryogi sekitar setengah satuan setengah satu atau jam satunya dongkap anjeunna istri masih suka teh kuncen teh kolot anu ngaranna kuncen sekolot ipek teh geus diturunkeun oh kapurang kalihna yen istri eta teh gitu masih ngora da harita ge mah jiga saumuran jeung Nabi lah gitu istri gitu nya anu di pertama di Jepang teh yang ieu nu di warung berarti titikna mangga teu dinya mimiti mohon tidinya naros teu ka kuncian kunaon ieu penyebabna janten kieu jadi penyebabna teh memang aya nu ngaraos dan ganggu panggilan dina nya heboh teuing nya heboh teuing meureun kitu eta janten jeung di teu ngajagi ucapan merangkali ya biasa gitunya itulah biasa gitu alasanna mah gitu ari perhubungan sareng nu orai tadi dibahas teh ku kuncian atau tah abi mah kapunjan mah teu nyarios tentang orai eta teu nyarios tentang orai eta da abi tos
Tos alhamdulillahnya sadayana tos repeh tos ieu. Cuman perbincangan jeung rekan kerja gitu, rekan-rekan panitia. Boa prai nu tadi sore teh sampai jalan gitu. Ya jadi ayalah beberapa pendapat gitu dari rencangan nya juga ngasumsikan bahwa si orang eta teh wanti-wanti meureun kila amun bahasa ieu kila jeung KHD meureun gitu atau kumaha gitu. Saat tos beres eta aya dina naon dugi ka uih gitu. Alhamdulillah gitu da saat acan kuncen gadingnya ge tos sararepe. Cuman datang kuncen dibersihan deui anu nya sadayana. Jadi muter we kuncen teh gitu. Nu pertama mah nu di warung dibersihan ku anjeunna teh tina nya ieu teh dibersihan terus nya muap pake we anu sanesna deui nya anu ka film sawe dibersihan deui gitu. Terus dibersihan tos nya ayeuna mah mos tos moal aya deui cenah anjeunna teh nya beli ayana naon mah abi di bumi kira rompok cenah kabeh ka bumi deui. Beda alhamdulillah itu teh aya naon saukur nya paling eta ngobatan nu lalaki teh ngobatan nu lalaki anu nya ngoet karep gitu nya di bayeuna ting jarendul ting ajeng-ajengan ieu kana pato gitu saroek gitu. Paling ngobatan eta hungkul tos teu aya di jempling. Jadi poin inti nama upami urang balik ka mana-mana wae di mana bumi dipijak langit harus dijunjung jungjung. Nah merenan sanes modern teh sakedahna urang naon izin heula sowan heula nyarios heula kumaha nu calik di dinya teh kalerasan upami sanes bumi mah nya merenan sanes jalan nu calik di dinya teh biasa mah ayeuna bumi aranjeungan kaanjangan ku urang kaanjangan nya tos sawajana urang ucapkeun salam tapi alhamdulillah pisan orang hiji heula we ieu nya ke urang mah deui tah oh nya eta nu tadi kuncen hilapkeun hiji carita kuncen yen di tempat anu dijadikan perkemahan teh eta teh saur kuncenna nya saur kuncenna eta teh istana Citude. Tapi istana jin nya anu di tempat pantesan di dinya gitu saurna teh hatur nuhun pisan kangge acara kangge pat anu kaji urang atoskeun wae di dieu insyaallah ke urang ngobrolkeun deui nya da kumargi share pisan kan kisah-kisah anu sapertos kieu ya kisah-kisah goib mah meureun aya salit-salit gitu calit siap hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.